BC. Enak damel di mana? Damel biasa gegero siksak-siksi. Di tukang bakso. Biasanya kan dia gerak aya lowongan pekerjaan tadi. Tadi bisa hoyong lowongan pekerjaan. Lowongan pekerjaan cenah. Naon? Saminggu 10 juta. Waduh. Embung. Sabab naon pasti eta mah beak sagala. Henteu. Bahan sagala. Di pabrik. Pabrik. Asli aya. Ngan 10 poe, 10 juta. Ngan naon? Bagian setrum. Lain. Pabrik racun bagian ngasaan. Justru eta aing mah tenar acan, aing teh meunang duit acan, paeh geus rek kumaha. Ya banding kudu eta heula kita tuliskeun itu ieu kumaha kaburu paeh kaburu ngusak ngabudah heueuh aing teh saroream teh budak sakusaha sawios digogobrol we aing mah nyawa ekso 10 juta. Kan masalah 10 juta namanya eta mah bung daripada 10 juta tapi umur ngaleungit mah Kalah belum berperang teh. Heeh. Pugu deui urang teh lamun memperjuangkeun tempat mah nya kampung. Kan henteu ieu mah. Moal wae moal. Moal. Sawios we. Kajen keneh nu sapoe 25 we 30 dikeureuh ka eta. Oke. Kahiji jadi daging kan. Geuningan tuh awak kalah gede nya. Ka imah mawa duit ongkos. Satiruna bieur. Satiruna we jangan bangkuril teu kabayar. Ku sabab naon? Loba teuing. Loba teuing Sing lancar we nya sakitu ge nya. Mudah-mudahan we. Amin. Disebatan teh naon ngeureuy nyikre. Eta bener. Eta pisan. Di moal wae moal. Moal. Sawios we. Komo kitu. Beurit ge diracun teh teh nya urang rek racun sorangan. Koream teh. Oh tuh mana abang mah loba kene urusan. Aya hiji deui teh. Naon? Di radio. Di radio aya. Pasti di radio mah headsetna nyetrum. Lain. Pe jam 4 subuh. Lain jam 4 subuh. Nepi jam 5 sajam 400.000. Kan kudu bisa tahan napas. Lain kudu bisa tahan napas. Bagian naon cik? Anggar modal-modal. Lain. Bagian gini aya na radio nu ngahiung. Jadi biasa. Jadi na pepengeng. Gede ge. Moal deui wae. Moal kajian 400.000 oge. Najan teu kabere bantuan. Talung dagang putu. Talung kene geus we aya nama meresan ekso di imah. Moal deui moal. Moal. Padahal ngahiung hungkul. Cili oil. Tampangna mah lain kunaon sieun pajarkeun nyaingan engang. Lantai. Gajisan menang disebrung ku engang puguh gerak teh aing mah. Uyos Kage kieu. Nami kita. Nya ai eureun tai ceuli beak di amarayah di buruan pasti na oge. Ai eureun tai ceuli rapang sidik dapik-apik teh ceuli teh cenah beak. Dari mah temanjang Moal cik. moal wae. Moal. Siapa tuh sing lancarnya langsar lungsur naon? Bungkur bangsal. Busrat bangsret cenah paman kita. Merebet ceret heula tuh ka dieu. Bala bicara cenah. Bala bicara cenah. Naon nya kira? Sok, yang kata-kata. Oh, kata-kata. Teh kata apa lain kata-kata teh nu kumaha nya? Motivasi. Teu ngerti aku. Wah, bahaya tuh. Jadi moal we 10 juta jeung 400.000. Moal cenah bahaya. Ayeuna kene 100 juta oge atuh jang. Wah. Cuma urang teu ngalebok mah. Wah. Pan sidik aing usahana teh hayang atuh ka bisa beuli-beuli cireng, bala Dewi atuh. Siap. Ai kitu mah borok-borok. Ka goreng anggeus maran urang geus dipoehan. Karehan teh. Bali-bali cibae. Sampai oge. Ambulan sandakan.